Sabaraha ieu teh nya? Hah? Jam 11 peuting teh? Ampun, tadi ti Isa, dititah meuli sate sia teh. Nya acan balik keneh. Geus jam 11 nelpon teu deh. Nya ka mana sakitu malam Jumat nya kunaon jelema teh? Moal jauh ieu mah buat. Kasih Linda si eta mah. Emosian pisan. Awas geura mun balik. Waalaikumsalam. Kamu ngorokan kerjaan baturan era? Ya. Gorokan bebaturan. Dititah meuli sate ku pamajikan teh. Tadi lo Isa tapi kakak sareana sugana telepon gitu. Sebeak tadi ge. Bejaan atuh telepon. Apa cek kamu ge tadi ini tah lamun eueuh bae entongnya geus entong. Telepon atuh me abi teh teu nungguan atuh da abi teh lapar rek mie gitu mah. Kitu cara nama. Pana geus ngomong, sok tutup lamun kaitu geus wayah kieu sok beak si Mang eta mah. Kumaha eueuh bae entong cek kamu teh mah. Kamu teh nyiar kaitu lamun sakirana geus nyiar eueuh. Telepon teu aya kitu ieu mah leos. Mana motor? Mana motor? Di itu di babaturan. Tuh di babaturan di mana? Mau kamu mah nongkrong di harapan kontrakan si Linda mana? Fitnah wae kamu mah. Lain fitnah harunya mana teu salah. Nongkrong di tusuk omongan kumaha menjadi gosip. Alah menjadi gosipan abi apa di kontrakan itu mah karek dikunci jam 11 bentar ngening kamu kurunyung balik. Da lamun ku abi geus aya isu ge motor mah isu ke dibawa. Ah, isu. Da kamu loba alasan naon teh? Isu kue geus isu bae da aman di ditu di babaturan. Yah, engke deui mah mun pamajikan nitah pameulikeun sate, pameulikeun naon mun eueuh teh telepon geura tong sok ngaleor ka itu ka dieu. Da apa pamajikan oge rek ka mana kamu teh kasih jahe apa? Hayu bawa motor ayeuna. Mana ka kateun di baturnya isu rek nganterkeun sakola budak ge hayu. Tuh mana terus salah teh. Ayeuna ka kontrakan si Linda di jauh. Ya mau jauh di ditu. Di babaturan. Alah mau jauh. Kamu era? Alah. Aku Era kamu? Yo, eranya motor diteun di sejahnya kunaon teh kakuheuleun. Geus dirukyah ka sababaraha ustad kamu teh cager-cager keneh. Kamu kudu dipasantrenkeun ka Jampang setahun 2 tahun mah. Kamu jauh-jauh teuing. Kumaha? Ya udah kudu kitu. Sukabumi. Nah, kudu kayak kitu kamu mah. Teu bae ayo. Aku bener-bener. Aku mun kitu deui.